Para mitra sadaya mangga urang teraskeun anca dongeng para mitra anu mana Mang Jaya nuju anca dongeng wujuduna nyaeta neangan Bapa. Ieu dongeng para mitra karangan Kileksa ayeuna teh nincak bagian kagenepnya para wargi nincak bagian kagenep. Kitu nya. Sadinten 2 kali upload enjing teu budalapan enjing wengi teu budalapan wengi janten sadinten mung 2 kitu para mitra ayeuna namanya bagian kagenep teu tiasa ditamatkeun langsung ayeuna sababaraha dinten tangtos lagi para wargi kitu. Namun pamihoyongan tamatnya pilarin dina playlist para mitra di playlist teh aya dongeng-dongeng pertama di antawisna para mitra nyaeta aya dongeng sapertos ieu para wargi sadaya tarung perebut gelungnya para mitra tarung perebut gelung ieu sacenah para mitra dongeng ieu tuh dina tarung perebut gelung geura kumaha karangan Batatang teu lebat we nya mangga atuh para wargi sadaya nyanggakeun dongeng-dongeng nu paratos aya di Mang Jaya Official. Mang Jaya ngaturkeun nuhun para mitra kasubri kaum dangu sadaya mangga dongeng urang teraskeun ayeuna para wargi nincak bagian kagenep carios nyambung neangan Bapa karangan Kileksa dina bagian kagenep wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbaberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna neangan Bapa karya Kileksa ayeuna nincak bagian kagenep. Para mitra kumaha terasna ieu dongeng sabada harita kulisi Mang Iding sareng Pak RT bade ngajorag maksudna mah bade newak Anggara. Namun harita Anggara disumputkeun ku Bimurni disumputkeun teh para mitra digulungkeun kana lampit. Samalah harita ditangohkeun para mitra sisi bilik. Nah kapenak atanapi henteu Anggara ku kulisi sareng sapara kancana mangga urang sami-sami bandungan. Hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna neangan Bapa karya Kileksa dina bagian kagenep. Para mitra kaum dangu bari jeung hese beleke kalacat Mang Iding kapara tuluy alak ilik nempoan sabudeureun para. Tapi taya nu katempo da puguh poek tuluy nolol nempo ka handap bari nyarita. Poek taya nu katempo mau damar ceuk kulisi. Song Pak RT nyodoran damar ku Mang Iding di tampanan. Tuluy harita ati-atina keur para mitra ngangkat damar bisi ngarera bramat lancah nu bakal ngabulukarkeun kahuruan. Tapi tetep teu aya naon-naon ukur aya besek butut geus hideung jeung aya rinjing butut urut idangan. Eueuh bah, turun. Damar di tampanan ku Pak RT song ditunda di tengah imah. Kurawil kubrag Mang Iding ragrag gerung aduh-aduhan. Tetempoan meuni seueul tina awahing ku nyeri nepi ka hitut. Mitra, balagu. Kos lain Jawa rahasia, guru monyong. Ceuk kulisi bari tuluy ngalewas ninggalkeun Bimurni. Nu ngayak-yak bakat kusieun beungeut napias jiga mayit. Nempo gegedugna kaluar Mang Iding jeung Pak RT rurusuhan nuturkeun. Perbawana bet sieun ku Bimurni teh utamana mah bisi katohyan. Da puguh bobohongan ngagarongna oge niat lain rek maling banda tapi rek nyokot Anggara. Jerut sarerea turun geudig init ninggalkeun imah Bimurni. Kulisik ambekeun harita teh para mitra lantaran niatna teu hasil kulisi ambekeun niatna teu hasil. Pagawean gaplah kalah kacape wungkul. Mang Iding jeung Pak RT pating cikikik asa era kula lampahan sorangan teu puguh bet niron-niron jawara bari jeung taya kabisa. Naik kalawang para kuat kadipunggu ari turuna bet ragrag. Cilaka kaya kieu mah, wiwirang urang ieu. Ceuk kulisi sanggeus rada jauh ambek nyedak tanaga midak. Reg-eureun meni ngahega. Aneh piraku mendingan sakilatnya. Apaan tadi teh sidik aya di imah? Nari digaradah teu kapanggih. Kamana kaburna tah si Anggara ka sebelan teh? Pak RT ambek. Sabab capek jeung loba kasieun. Tetela. Si Anggara geus boga kabisa. Geus bisa ngelehkeun kulisi sapara kanca. Di bobodo
teu kabobodo dibongohan teu kabongohan kalaka cabe teu bugu ye kumamun geus kieu ye kulisi kekerot nahan amarah rada era bet eleh ku budak satepak bujur kuring we nyeri tetepokan asa sembal si Anggara kudu beunang ye sabogeus nyapekeun ka sarea ceuk Mang Iding. Heuh kudu beunang tapi kumaha carana ceuk kulisi puru kuntul kari tunggular gaga kari tunggak ulah neangan jurig teu kadeuleu tewak indungna matak naon keur naon ewak indungna da butuh ge anakna mun dewek ngadudaon aman mah aya membeusan ulah mitra cek kulisi bari mesem ih belegug jadi kulisi teh geuning mun indungna geus beunang mah ancam sing jiga ngarasi Anggara datang ngabela indungna lamun geus datang kali nekuk we pan beres sarua we eta mah atuh meureun alah berit asup kana senteg leng kulisi mikir bet asakeuna omongan Mang Iding bisa dijalankeun bisa digunakeun keur ngakalan Anggara sangkan katewa bener ding bener pisan euy indungna jeung Sandra ngarasi Anggara lideuk beres yeuh balik deui ceuk kulisi bari ngagedig leumpang gancang hayang buru-buru anyog Mang Iding meuni kembung liang irungna atoh lantaran akalna ditarima ku kulisi bring opatan baralik deui ka imah Bimurni rek nangkep indung Anggara cag urang tuna heula sakedeung kocapkeun harita Anggara sanggeus ngadenge musuhna barali buru-buru ngageroan indungna harita keur ngahuleng reuas keneh pangacian asa kalalabur kabeh mak tulungan kuring ti balik naon Angga ti balik Bimurni curing hakreuas sirah kuring dihanap ye lieur ye Bimurni buru-buru muru anakna sateka pola mangku lampit tuluy digolerkeun lalaunan berai dibuka kasampak Anggara nepi ka pias lantaran salila-lila nahan kanyeri sirah neken kahanap suku kaluhur kuniang Anggara hudang bari muringis aduh mak sirah lieur jeung aduh meuni asa ye we moy ye deuh mama rusuh teuing langtungkeun teh jadi we tibalik hampura anak king mate geumpeur puguh heukeun bae lah kamarana nu gelo teh marantog meureun teuing kamarana meuni reuas mak teh da geuning garong teh nu datang ngan aneh teu daekeun caka cokot kana barang nu ditanyakeun teh hidup unggul kabeh make tergos kawas nu jahat we dina dongeng kitu wah masalah golongan Pak RT jeung Mbah Daim tangtu neteuli meureun keukeuh hayang newak kuring keun bae mak lah ulah keung ulah sieun kuing rek diayonan hayang nyaho teu mustahil mun peuting ieu terus-terusan ngancam ka urang ngarah-ngarah pati ka kuring tak kulantaran kitu kuring moal sare mak moal sare di imah rek bijil ayeuna ngan kade masing waspada mak ceuk Anggara pirasat geus datang deui nalurina memang seukeut para mitra sadaya naluri teh hate leutik teh para mitra sadaya nantinya jadi kereteg hatena seukeut ya cek bahasa Sunda mah kereteg hate gitu. Nya bener jeung atuh rek sare di mana maneh ngan kada sing waspada ulah gagabah jeung lalabora sing bisa ngajaga diri sing bisa ngajaga awak ceuk indungna dumareuda bat sedih ariras ka nasib anakna jeung nasib dirina bat asa kabina-bina teuing teu kaureureureureuh pokona mah aman mak lah moal kapanggih kudu garelo ceuk Anggara tuluy ngajewang sarung ti kamar sareretan harita nempo papakean manehna awut-awutan da pugu diacak-acak ku garong mamalihan sanggeus ngajewang sarung teu poho nyoren bedog keur ngajaga diri malah mawa kayu api jeung dompet bako kawas nu geus nyanu kana udud maksudna mah keur muput reungit di mana dibutuhkeun sanggeus amitan ka indungna Anggara turun ka lawang pawon kerles teuing ka mana indungna ngarahuh narik napas panjang aneh bet asa gegebegan bae kawas nurek meunang kareuas dedeh teuing anak king hidup mah hirup teh kitu jeung kitu we cacak mun geus ningang kana mangsana geus nitih kana wancina maneh terek dijurungkeun ini neangan nu jadi bapa gerentes hate Bimurni bari ngusap beungeut Cipanon asa ngagayot rek bedah ngan untung katahan keneh jangkrik reang di sarada cari cangkas taya jempena lonok ngalokan ti kebon jaat awor jeung sora bebence Bimurni ngarasa keung mun teu melang ka imah mah hayang milu ka anakna teu betah cicing di imah bisi aya itu jeung ieu
Tapi sieun sakumaha sieun ge maksakeun cicing bus ka kamarna. Maksudna mah rek gogoleran bari ngareureuhkeun kareuwas da jajantung mah tetep pratung. Tapi karek goledag ngagoler geus aya nu gegedor deui kana panto. Mending ngorejat bimurni kop kana samping kop kana mukena. Luak lieu kawas anu diteangan samar pola samarampa. Sakapeung aya niat rek lolos ka pawon, sakapeung aya niat jejeritan menta tulung, tapi henteu poe. Para mitra kaum dangu, nu ngetrokan panto beuki tarik, tapi ku bimurni teu ditemalan. Panto teu dibuka kalah ka ngeleper bakat ku sieun, akhirna gero aya nu ngagorowok di luar. Murni, laan tulak. Awas mun teu ngagugu. Imah rek diduruk sia ku aing. Sora asahan daruan mata keung kawantu dina kaayaan peuti. Ngadenge kitu teh bimurni beuki soak teu wani ngomong. Teu wani kaluar ti kamar tina awahing kureuwas poho kana naon-naon. Blus mukena dipake. Diharudum kawas rek salat bluk nyuuh nongeng dina kasur bari meungpeunan beung. Murni, angara, laan tulak sia. Kadenge nu nitah ngalaan tulak tapi tetep teu digugu. Lila-lila kadenge aya nu ngajejek panto nepi ka dordar mata kreuwas. Bimurni beuki sieun manehna cengkat, ret ka kenca, ret ka katu, pas damar aya nu di kamar dipareuman. Tuluy ngeteyuk ka pojok ka kamar dibunian ku samping kebat disampaikeun kana tamang. Jen bimurni ngajengjen di dinya maksudna marek nyumput sugan buni. Da anakna ge salamet hese dibasa disumputkeun di pojok imah. Purubut perai panto muka tulak narujad plus aya nu asup ka jero. Horeng kulisi jeung baturna aya nama opatan ka jero imah. Lajag-lejeg bari nulak cangkeng malah aya nu ngalugas bedog. Garadah ka unggal kamar. Maneh ka pawon, maneh ka kamar hareup, maneh ka kamar tengah. Kami ka goa. Cek kulisi bari tutunjuk ngabagitu. Kulisi ka goa Mang Iding ka pawon Pak RT ka kamar hareup ari Mahri asup ka kamar bimurni. Rada rengka gerengkog sabab poek jeung deui bisi aya nu ngabongohan. Tapi kulantaran sieun kuping pinan kapaksa asup bari jeung nyekel bedog. Angara, murni nyerah sia bising dicacag sia tah. Mun teu serah bongkokan mah, ka dieu nyampeurkeun ka aing. Ulah ngahefep wae deuleu. Ceuk Mahri ngomong sorangan tamakeun. Tuluy tumpa tempo bari teu weleh waspada. Katayap ka deukeut tempat sare tuluy ngadepong noong ka kolong towong. Jung cengkat neangan kana dipan sugan aya ngajepat teu aya naon-naon. Iwa tibanta lepet jeung simut butut. Geus kitu nempoan ka unggal pojok barang tepi ka palebah bimurni aya samping kebat nyampai rada ngelebet katebak angin peuting. Ku Mahri disingkapkeun ana breh aya nu ngabedeg-gedeg bodas. Koceak Mahri ngajerit bari luncat ka tengah imah. Juring, juring, ya juring. Cenah bari barag-brig brug para mitra daragdag durug-dug neangan batur. Telenjeng kagoa rek nyamperkeun ka kulisi. Ari kulisi reuwas nyebut jurig jeleng luncat ka tengah imah. Cedak diadu jeung Mahri. Ru duanana namru pahareup-hareup bari ngusapan tarang. Hah, Mahri, kunaon sia kawas teu hidang ha? Kulisi ku kulutus. Ampun, ya bujurig, ya jurig sieun. Mahri menipias panoan burial bunceli. Jurig naon ha? Kulisi nanya bari ngadeg-deg. Da sieun ku jurig mah sebut kitu Pak RT jeung Mang Ading pating torojo nyampeurkeun. Duanana sarua ngarasa sieun jeung reuwas. Ai naon bah? Ceuk Mang Ading. Magarkeun aya jurig cenah. Tapi nyaho teuing bener henteu mah. Cing urang teh angku sarerea na bener tawan teu. Kulisi nangtung bari ngusapan tarang nyeh. Nyeri keneh urut tabrakan. Di mana tuh jurig teh ri? Mang Ading penasaran. Tuh di kamar. Mahri nunjuk ka kamar bimurni para mitra. Sarerea singkil rek nempo ka kamar bimurni. Hayang ngabuktikeun bener henteuna. Mang Ading muntang kana tak-tak Mahri, ari Mahri nyekelan baju Pak RT. Kulisi pangheulana bari taki-taki. Bus ka kamar breh aya nu ngabedeg-gedeg bodas di pojok kamar. Rei bulu punuk kulisi muriding. Unur-unuran gadonorok tok kawas nu kabulusan. Jujuring, kring, juring. Kulisi malik tuluy lumcat ke tengah imah. Baturna nuturkeun meuni brug-breg kabeh muringis. Bakat ku sieun malah mah aya nu muruput hitut kenal pot di sarada para mitra beungeut sepa.
Kulisi nu jadi pamanggul geus yeunneun atuh komo anak buah anu akhirna buriak lalumpatan paheula-heula pasedek-sedek di lawang silih badug silih sigeng jeung celeng Pak RT luncat ti heula rek lumpat ti gurawil abdi rawel bajuna kumahri lengak bru rabuh ka tukang mantong-mutangan tuh mari wan Pak RT sieun kuring mahri kalah kabuki pageuh nyeklanana nu akhirna duaan lumpat bari silih cekelan. Kulisi harita teh para mitra jeung Mang Ading bala paheula-heula pada hayang pageulana burber lalumpat muru ka imah Bahdaim cul we panto imah Bimurni mah molongo angin peuting meuni harita teh nebak ka imah untung cempor teu pareum barang datang ka imah Bahdaim opatan pating kalacat katepas ngahegak bakat ku cape beungeut sepak kasorot ku lampu tempel atuh puguh nu araya didinya kaget Bahdaim ge nepi kagogoden. Mana si Anggara? Nah, kaya kabuncel di kawas lu kabeureuyan mah. Lain kabeureuyan bah, kapireupeunaan. Sieun jurig. Ceuk Kulisi bari ngalaan teregosna. Tuluy ngusapan beungeut nu sejen teu ngomong tiluan ngalungsar we dina palupuh. Nyarane kana bilik ngahegak tananing cape kesang tiis meuning ngucur. Baru kaya jurig. Jurig naon Pak Ici? Asa teu kaharti teuing kuring mah. Piraku lalaki sakitu gagahna make sieun ku jurig? Bahdaim herane. Jeung hatena rada keheul dumeh teu hasil nangkep Anggara. Sabar bah kuring capek keneh kekelanan-kelanan. Kulisi ngadayagdag kana panyaranean korsi napas ngahegak keneh kesang kalah kabeuki ngucur. Keur kitu seleuneu Aki Juhri nyampeurkeun. Gek diuk milu ngariung rarat-reret kanu ara kakara datang pok nanya. Delengean teh aya jurig. Nyaki bodas bungkeulekan huluna ku kuncungan. Jurig pocong sugan mah. Ceuk mahri bari nangkep harigu beungeutna sepak. Di mana manggih jurigna? Di imah Bimurni di kamar. Wah. Di kamar mah lain jurig atuh manusia meureun. Saki mah geus puguh jurig. Da bodas ngabalagbag. Jeung deui beda karasana kana punduke meni pating puringkak atuh. Kana jajantung mata keratu. Yeuh awak kuring meni tariis. Ceuk mahri nemongkeun leungeun. Keleh modal meureun nu tariis mah euy. Aki Juhri nyerenge. Geus ulah kamalinaan. Ayeuna urang badami yeuh nyare kumaha ya geus kieu. Sabab si Anggara tetep kudu beunang. Ceuk Bahdaim. Manehna teh sieun ku jurig da amek pisan ka Anggara. Kieu bah, isukan Bimurni rek dicokot rek dibawa ka balai desa. Ari maksudna rek dijieun sandera pikeun mancing si Anggara sangka daek datang ka balai desa. Urang tewak dirinya. Kitu maksud teh, ceuk Kulisi. Ari tadi nya kumaha atuh make jeung teu beunang? Barabat ku Kulisi diterangkeun lalakona. Oh, jadi kitu nya. Naboga ilmu ti mana si Anggaranya? Na warisan ti bapana kitu. Da bejana boga wali ucing cenah bapana ge jeung deui si bapa si Anggara teh boga adi halimunan euy. Ceuk Bahdaim. Teuing kuring mah jadi bingung ye. Pokona mah asa dibibirang we ku budak satepak asa dicoga do. Pokona mah isukan pasti beunang. Kulisi susumar ayeuna mah nafsuna jadi bijil. Kade ulah nepi ka gagal ye Pak Ici, kudu beunang Pak Ici. Bahdaim geus teu sabar hayang geura nangkep Anggara. Akhirna peuting eta mah ngarobro di imah Bahdaim. Itung-itung ngarona bari ngemitan si Isa nu masih keneh ngalempre. Datatuna kawilang parna ruksak di jero sakitu ge untung kuat keneh. Mun nu hengker moal-moal burung geus perlayar. Nu ngawangkong parat nepi ka janari leutik. Para mitra kaum dangu kocapkeun di imah Bimurni. Sabada garong kalabur Bimurni muji syukur ka pangeran. Lantaran disalametkeun ku mukena gancang bijil ti kamar ret kana panto. Meni blung-blong tuluy dipeundeutkeun heula gek diuk di tengah imah. Nah, meni asa kabina-bina teuing garong teh. Jangan naon atuh sanyana teh kawas lain garong samanea. Da ngeunuk di teangan teh anak aing we tetep geuning. Mun kitu carana mah moal salah nu tadi teh Pak RT jeung baturna.
nu kekeh hayang nangkep anak aing. Da beurang teu hasil, geuning liciknya teu boga jiwa satria. Ceuk Bimurni manehna geus bisa neguh. Kajalma-jalma nu tadi datang ka imahna. Leng Bimurni ngalamun ngumbar sawangan ka alam nu geus kaliwat. Ras inget ka salakina nu geus welasan taun taya mulang. Asa ipis pangharepan kana bakal datang deui. Tapi Bimurni tetep satia lantaran berat ku janji. Rek digin kana janji, rek satia kana amanat tinu jadi salaki. Nakamana atuh salaki aing teh? Mun maot hayang puguh kuburanana, mun jumeneng keneh hayang papanggih heula. Ku kitu ku kieu ge hayang puguh aing teh. Randa lain, boga salaki lain pantes mun balarea rek moyok jeung moyok. Ka aing, ka anak aing nyarebutna ge anak jadah. Harianeun kejem geuningan kahirupan teh. Iraha aing rek boga ajen diri. Iraha anak aing rek bebas tina hukuman balarea. Iraha anak aing bisa ajeg panceg cara nulian. Dedeh teuing angara muga-muga hidup masing gede milik. Boga kabisa nu bisa ngangkat derajat kolo kalawan mawa kabagjaan. Jumritna hate Bimurni asa labas dina peuting eta. Terus tembus ka Jomantara kadangu ku nu maha kawasa katingal ku nu maha agung. Brai-brai aya cahaya kokolepatan dina kongkolak panon Bimurni. Breh asa aya gambaran nu pikabungaheun, breh beungeut salakina nemongan, asa kasep cahayaan, mata keratug jajantung, bet inget ka jaman keur ngora. Renghap Bimurni narik napas panjang. Hate teuleum kana sagara lamunan palid kabawa ku caah sawangan, rus ras inget ka jaman anu geus kasorang. Ya Allah, mugi Gusti nang tayungan kapun anak. Leres pisan pun anak teh basangkal, telenges, lenger jeung bangor. Tapi Gusti langkung uninga, naon anu jadi marga lantaranana. Ceuk Bimurni dina hatena tuluy ngusap beungeut curucud cipanon bijil, bet sedih bari jeung teu puguh pikiraneunana. Kaayaan peuting beuki jempling angin leutik ngahiliwir nembus kana sela-sela bilik rawing. Jangkrik reang di sarada cari cangkas taya reureuhna. Bangun anu teu malire kana kasedih jeung kasusah Bimurni. Akhirna Bimurni ngarasa tunduh goloyoh ka enggon, dug ngedeng. Panon dipeureumkeun lila-lila reup sare tibra, malah mah kerek meuni nyegrek kasusahna ka bawang ngimpi. Gancangna carita di wetan geus hibar ku pajar. Dibageakeun harita teh para mitra, dibageakeun ku recetna sora manuk saeran. Jangjang peuting geus ngalingkup, kasedekeun ku sang fajar anu beuki hibar, nyaangan buana. Ayam jago raong kongkorongok patemalan jeung baturna. Meretana ka urang bantar loa yen beurang teh geus datang peuting kalini. Atuh jalma teh geus harudang aya nu tuluy ka pawon mirun seuneu. Aya nu tuluy ka cai rek mani, aya ge nu kabat ka sawah rek nempo cai bisi saraat. Harita Bimurni kabeurangan hayam jago nu raong kongkorongok teu kadenge. Jalma-jalma nu pating gerneng di jalan teu kadenge kalah ka bawang ngimpi. Ari kitu teh mah pantes da peuting kaganggu ku datangna garong mamalihan tean. Kacaturkeun para mitra kulisi jeung sapara kancana peuting geus asak badangi. Yen isuk-isuk rek nangkep Bimurni da diantep mah bisi nyaba manten jeung ongkoh bisi kanyahoan ku jalma loba nu akhirna matak guyur. Putusanana wanci harieum beungeut teh geus arindit ka imah Bimurni. Teu kungsi lila geus tepi tuluy pating salingker ka pipir imah. Malah mamahri noong ka kamar breh aya nu ngajepat dina dipan. Sare keneh mang, ceuk mahri ka Pak RT. Kumaha teh Pak Ici rek dicokot keur sare atawa rek didagoan buhdangna? Pak RT nanya ka kulisi, nu harita diharudum sarung, da karasa hawa asa tiis batak tiris. Para mitra anu mulia, harita kulisi tuluy nyarita deui, urang dagoan nepi ka nyaring. Tapi ngadagoan ulah di luar, kapaksa kudu asup ka imah. Kade bisa isi anggara, bisi ngamuk tur ngabahayakeun, ceuk kulisi. Kumaha asupna? Cokel jandelana. Sarerea ngagugu tuluy nyokel jandela kamar. Tetela teu kudu hese da pugu imah Bimurni teh teu parage. Kawan tu imah kolot geus reyon.
loba kainu koropok dijejak di amburadul. Berai jandela kamar anggara muka kalacat mahri ti heula. Dituturkeun ku Mang Ading ditema ku Pak RT nu pandeuri kulisi. Sanggeus kajero sarerea jandela ditutupkeun deui. Katayep opatan ngadeukeutan kalawang kamar Bimurni gek dariuk di sisi bilik. Bari taki-taki bisi Bimurni biji lemanten. Opat jalma bangun salse Mang Iding make jeung ngalinting sagala rupa. Palenyun udud bangun nikmat. Di luar beuki caang jalma nu kacarai beuki haneuteun. Malah mah recok ngaromong awor jeung budak ceuri. Indungna jejerewetan atuh akhirna mah barasat panon poe bijil nyaangan buana. Di papag kuraungna sora hayam kongkorongo. Waduh, kabel teuing mah SD-nya. Kulisi keseleun. Wingkeun atuh lah, bising si Anggara datang manten, ceuk Pak RT. Kulisi mikir heula sanggeus rada lila pok nyarita. Nya mending geuingkeun Anggara gancang. Katayep Mang Iding ka kamar Bimurni tuluy ngaguyah-guyah anu sare. Bari jeung asa-asa, ragab bisi magarkeun nu lain-lain. Korejat Bimurni hudang, luak liuk bari gigisik, lelembutan can kumpul kabe. Red ka Mang Iding narik napas rek ngajerit, tapi gancang ditungkup ku dampaleungeun dipaksa dibawa keluar ka tengah imah. Kade ngajerit bahaya, ceuk kulisi. Waktosna see para mitra sadaya. Dugi ka dieu heula para wargi sadaya dongeng anu judulna nyaeta Neangan Bapa karya Ki Leksa. Mang Jaya sapara kancang ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Atuh para mitra sadaya dina mang dongengkeun ieu dongeng kirang nyugemakeun hapunten nu kasuhun. Samali saur Ki Leksa oge cenah bilih nu kasabit nami kasebat tempat hapunten kumargi namina ge dongeng atuh. Ai dongeng teh para mitra di hade-hade sangkan sae di alus-alus sangkan payus kitu. Lah kitu di antawisna para wargi janten bilih nu kasabit nami kasebat tempat hapunten cenah da sanes ngahaja kitu sanes ngahaja nyebatan nami para wargi. Atuh para mitra Mang Jaya ge nya kitu keneh ulah kirang-kirangnya ngahapunten dina mang dongengkeun ieu dongeng seueur kalepatanana. Mangga wilujeng kantun bae kasadayana permios.